Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kakuping suara adzan di masjid tika tebihan, si horeng teh ngawartosan ngajak sholat babarengan. Sholat subuh kewajiban kasadaya umat Islam anu balik tur akalan, kabeh wajib ngalakonan. Ulah sok sholat di imah salaki aya masjid mah, peribumi atawa sema, ayo urang berjamaah. Lamun urang keur sare ku setan teh dipepende, omong setan umepende keun bae hudang mah engke. Tapi setan anu kitu ku urang ulah digugu, anggur hudang buru-buru jika cai teras wudu. Beres wudu teras angkat disarengan nganggo niat, niat ka Allah rek taat, sugan bae kenging rahmat. Kitu sote mun lalaki jika masjid jalan kaki, tapi lamun para istri cekap netepan di bumi. Ari salat gagancangan, geus salat tarawih ridan, tara sunat acan, nu kitu ajaran syaitan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.